aing mimpin Jawa Barat teu meunang aya pejabat rapat setanting di hotel. Bener tuh? Aing teh sering cicingin udahar keur ngarariung we rapat. Nyaratu pejabat teh. Aisyah, ini lagi apa? Lagi pembahasan penanganan gizi buruk. Aisyah anu gizi buruk na karuru Aisyah nyatu di dieu wae. Bener tuh? Apaan siapa geus boga gaji? Apaan siapa geus boga tunjangan? Nyatu ge gratis di hotel tinu anggaran gizi buruk. Aisyah standar daharna teh 300.000. Eta pejabatnya nyatu 300.000 seminar gizi buruk. Eta nu gizi buruk na kieu. Nah lieur. Bener tuh? Iya, we batangna geus lempet. Kunaon eta teh mungkin kuru wae ngantosan anggaran turun. Kunaon seminar heula sareng pembahasan. Aisyah modar mah teh narasi. Cukup ku rapat eta gizi buruk henteu sia studi banding. Studi banding. Ieu teh studi banding kaidogna naon penanganan gizi buruk. Ka Surabaya penanganan gizi buruk naon urusanana iro engke lain kitu. Aya kunu kuru ibu-ibu cukup datang ka bidan ngaluarkeun resep. Ieu kudu meser susu sakieu, ieu kudu kadar proteinna sakieu, kalorina sakieu, nyandakna di toko ieu, engke nu mayarna nagara. Kumaha ngaturna urang atur mekanisme. Sabab naon? Teu meunang generasi Jawa Barat ka hareup awakna kutet. Bener teu? Bener teu? Ngirakeun ari pejabatna budakna meuni jarangkung gede, ai rakyatna budakna karutet. Temen kudu jangkung memen bolana juara dunia. Mantap program Pak Prabowo, makan bergizi bagi anak-anak. Rame ditentang, kunaon rame ditentang. Si eta mah sieun lamun duitna dihakan ku rakyat. Mahi bisa sabab Jawa Barat mah rek dikumahakeun ge aya lemurna. Rek dimahikeun aya cimahi, rek disaatkeun aya cisaat. Well tuh? Ngerti?